Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana opat kitab diturunkeun ka para nabiku Allah dipasihkeun serta wajib ka aranjeun nganyaokeun mun teu apal tangtu dosa henteu kinten. Kahijina kitab Taurat dingaranan ka Nabi Musa ku Allah dipasihkeun. Nu kadua kitab Injil ka masyhurna Nabi Isa nu ku Allah dipercaya. Nu katilu kitab Jabur katelahna Nabi Daud nu janten pilihanana. Nu kaopat kitab Quran nyampurnakeun tina kitab anu tilu dikumpulkeun. Dipasihkeun ka Nabi nu pangulyana nu ku Allah didamel Nabi Mustafa Muhammad putra Abdullah urang Mekah anu masyhur